Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Batpang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Dina jejer carios cinta ditolak dukun bertindak bagian ke-13. Mangga kamitra sadayana kabaraya salam dunya kadulur-dulur kurang kawitan we supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Pecapkeun kamari teh Neng Lisa teh ngadeketan si Kosip. Gitunya keur di barang gawe. Kang, atos atuh istirahat heula. Papa mengnengkeun we sakedik deui da. Keun Tong direngsekeun ayeuna atuh enjing desa dinten deui mah. mun kumaha we ningal situasi neng da sakedap deui ge lohor ieu teh. Mitra Neng Lisa ieu naon teh nyarita ka si Kosim. Kang Kosim, abi ngatosan di ditu we na tepasnya panas. Nya atuh neng da jaba panas jaba marerang di hariwang beli aya Binatang buas binatang buas mitranya bisi aya orai cenah bisi aya ileud gitu. mohon neng mending ge antosan di ditu we. Leos atuh Neng Lisa teh nyampeurkeun ka si Abah. Lisa, kumaha make jeung los-los nyampeurkeun nu di Garawe ka si Kosim. Naon aya hate gitu ka si Kosim? Aduh ka atuh Abah ieu teh asa teu paruguh abi teh. Asalna tina ngewa jadi resep ayeuna mah ka Kang Kosim teh. Malahan mah cenah enjing membade diparas cenah duka uih ti dieu. Da saurna ku abi teh dipiwarang diparas rambutna. Ame katinggal kasepna. Suri Mitra, Bah Hasan, badangan bogoh. Geus surti we gitunya. Kanu omongan anakna. Kocapkeun satengah 12. Areureun nu digawe da sakitu legana. Kabon eurih kerek ge satengahna ge acan. Aya 2 poeun deui mah. Pakji, ieu teh kumaha bade diteraskeun tos lohor atanapi kumaha geus we ngabedug we. Isukan we tuluykeun deui. Ulah dieukeun teuing tanagana meh jang isuk aya. Oh, ari kitu atuh mangga Pak Haji siap atuh. Ieu mah parang sareng parang mah di dieu we ku abi dicaritipkeun heula. Mohon nya Pak Haji, nu abdi oge di dieu we. Teu dipali ditu Kang Kosim. Caket eta tah, caket leuit anu dina caket karung we, karung tapas anu di karungan. Tarangeuhkeun. Mohon mangga neng. Cing laleos atuh nyimpen parang. Ieu balik deui we ka Pak Haji. Pok si Kosim nyarita ka Pak Haji nyaritana mah. Pak Haji, nya atuh da sakedap deui adan lohor. Abdi bade uih heula atuh. Keun enjing didamel deui. Atuh padahalkeun we di dieu we atuh. Netepanana Kang Kosim. Pok Neng Lisa kuat kanepikeun ka kitu. Neng moal ieu atuh da teu nyanak acuk nu rada ieu da ongkohan teu parugu bade di bumi we. Bade sakanten ieu bade ka masjid da teu acan ieu ka bujeng jeunna mah ka masjid ge. Bade ibak heula ongkohan. Ari Kang Kosim teh dipalih mana bumi teh? Mitra nanyakeun imah ayeuna mah Neng Lisa teh ka si Kosim. Si Bopeng mah lohok we ningali kitu. Neng Lisa jadi beda pisan. Bedana ge hampir 250 derajat itunya. Jadi bogoh ka si Kosim.
Abi iraha-iraha wios ameng ka ditu sareng Dewi. Ah, Neng, isin atuh kanyangan ku bidadari mah. Ah si Akang masuk itu. Biasa we tukang da sami jalmi abi oge. Nyari kersaon aman mangga moal ieu moal ulah ku Akang oge. Mitra geus kitu mah Pak Haji nyarita. Oh atuh sok atuh ari arek marurang heula, arek murang mah barudak. Sangkan isuk tuluykeun deui pagawean mah. Ngabedug we lah. Ting sapoe dua poe deui da lega keneh geuningan heuh da eurihna jemet pisan atuh geus mang tahun-tahun teu dibaban. Mitra cing laleos anu dua teh. Tapi Neng Lisa ngageroan ka si Kosim. Kang Kosim sakedap. Aya naon, Neng? Ieu pang ieukeun ieu. Naon teh panglareskeun heula kareta mesin anu abi rantena lesot kersa teu. Kumaha atuh? padahal ukur alesan mitra Kapipir we. Peng daguan heula atuh nya. Ieu mang benerkeun heula sapeda si Neng. oh sok atuh. Daguan atuh jeung Pak Haji dihareup si Bopeng mangobrol ngaler ngidul sabot ngadaguan si Kosim menerkeun rante. Padahal henteu naon sapedahna mah. Kang Kosim. Ari Kang Kosim tos gaduh ka bogoh. Neng, boro-boro ka bogoh. Nu bogohna ge teu aya ka Akang mah. Sok kitu ari si Akang. Bade diparas engke. Ame katinggal kasepna teh ganteng gara mun diparas mah. Bari ku siwa mitra ngasongkeun duit 50.000. Wah, 50.000 waktu harita pan digawe oge paling ge ari bebeunangan tara sakitu lamun ukur buburuh biasa mah ngabedug oge ukur 10.000 ge henteu. 10.000 mun ngabedug oge. Ari ieu mah musiwa mikeun duit ngeupeulkeun ka si Kosim mere duit 50.000. Gambar Soeharto waktu harita teh. Ieu nanaonan, Neng? Make jeung masihan ieu Geus wios tong gujrud. Tos we kitu. Sok we sakuan. Atuh mitra si Kosim teh eleh deet atuh dibere duit ku nu geulis bari jeung seolah-olah keur mabogoh tamah dibere duit ku nu geulis nya puguh we. Coba nu geulisna ge geus beda ayeuna mah malik bogoh. Keiraha-iraha mah abi bade ameng katen Kang Kosim nya. Tong disaha-saha. nyari kersaon aman katen Akang. Neng rurumpaheun ka saung katen Akang mah sanes bumi. Sok kitu sami we atuh Akang da ieu ge bumi ageung ge danu Abah. Teu talangke deui baralik deui we. Mang geus beres sim benerkeun rantena. Geus Peng hayu balik. Oh nuhun atuh eta sim geus menerkeun rante budak urang euy. Oh Pak Haji. Muhun Pak Haji teu sawios Ada ukur lesot kadantun ngaitkeun deui ge diputerkeun ngait. Pokna teh bari jeung ngabohong da teu bener, da teu menerkeun ranten teu nu puguh mah mere duit ka si Kosim, Neng Dewi teh, Neng Lisa teh. Cing laleos atuh uluk salam, geus uluk salam cing laleos nu duaan teh. Marulang. Di sajeroning di perjalanan si Kosim ngomong ka si Bopeng. Peng, aneh aing ku Neng Lisa jiga nu bogoheun ka urang. Bener aing ge ningali da. Tadi naon bener menerkeun rante ain sia naon. Ieu anjing ngadon mere duit.
50.000 tinggali gambar Soeharto. Ah, manya peng. Manya sim. Bener iya tinggali itu. Baik dua salah ewang bagi dua. Itu mah da milik maneh pamere awewe. Untuk itu orang mah sa ieu we sama manis sama pahit jeung maneh peng. Ai boga rezeki mah komo. Oh, kumaha Maneh we ari urang malah teu naon. Deuk si Bopeng. Jerut atuh. Lampah teu karasa geus nepi ka teun si Bopeng. Udud anger di barere udud mah. Waktu harita teh si Bopeng teh nyimpang ka warung. Kela sim. Inung urang teh ditah meuli minyak kalapa euy. Hoyeu pake duit ieu yeuh. Meuli atuh minyak kalapa mitra setengah ting sacanting ting 2 canting setengah kilo we kitunya lah da duitna ge 50.000 besi upulangan. Cijah, Cicah. Ieu si Bopeng rek balanya. Geningan Kosim jeung Bopeng di marana? Itu pan ditah ngababadan tangkal euri ku Pak Haji Hasan. Iya si Bopeng si Bopeng butuh minyak sana. Minyak kalapa setengah kilo, gula beureum gula bodas weh setengah, kopi weh kapal api emik. Hampura mitra nyebatkeun produknya. Kopi hideung weh. Sabarahaeun dah? 5.000-eun. Udud narek mah udud. Aya udud badi bere tuh. Udud lagi meni alus euy udud mahal eta mah. Udud 2 kilo 4 gitu mah mahal. Jarang bangsa urang mah jinggo atau jarcok. Kagok wae nya mitra da dongeng ieu mah. Kocapkeun song we duit 50.000. Kuat ka gede-gede teuing kieu duitna ge. Ieu ukur 5.000-eun eueuh pulangan atuh. Geus we atuh moal dibayar. Cuk si Bopeng teh. Aya ketang kela aya asana mah. Tadi anu mah ieu nu mayar arisan. Aya duit arisan ke heula. Mitra, duit teh ditukeurkeun heula kana duit arisan nya dipulangan weh 45.000. Atuh si Bopeng dibere 20.000 deui da meuli minyak jeung gula bodas jang ka indungna. Si Kosim mah teu. Salah we. Cag ge mitra teu kakocapkeun si Bopeng ka imahna nepi, si Kosim nepi. Cag urang carita eta anu duaan urang tuna heula carita. Urang nyaritakeun deui keluarga Haji Hasan. Waktu harita teh rada mengok panon poe gitu nya geus rada ieu pukul 2 datang Bandar Kalapa anyar. Dan nu biasa mah cenah kabeneran keur ka luar kota. Keur ka Ciamis nyiar kalapana. Teu kungsi lila aya nu uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saha nya kitu deui nya ngomongna. Cikela urang teh angku Abah. Geuning aya tamu. Aya naon? Jang. Abdi anu bade meser kalapa anu Bandar Tipayun nuju ka luar kota nya ka abdi miwarang nepangan Pak Haji Hasan sana aya pesereun aya 1.100 sana kalapa di Pak Haji Hasan 1.100 siki. Bener aya tuh di pipir kalapana sabaraha kitu ayana. Anya kamprah we pangaos mah. Atuh sok atuh. Kanu naon mawana?
nya urang etang heula we ayeuna mah urang pilihan anu ageng jeung nu alit rada benten. Tiluan mitra kadinyana teh si Komar, si Enil, jeung si Diran. Anu bandar kalapana teh si Komar. Tegung Silila kuruduk we amu bijil. Aya saha mana? Abahna? Iya cenah anu gantina anu mulian kalapa biasa anu itu keur kaluar kota moal tereh-tereh balik cenah ka Ciamis. Jadi we diganti ieu Saha ujang teh nami teh jang? Ame gampil mah ngageroanana. Abdi mah Komar, Ibu. Tah ieu rerencangan abdi padamal abdi Diran sareng Nil. Oh kitu. Heuh atuh tuh kalapana mah dipipir deket leuit. Sok we kari itung. Dipilih heula Bu Haji. Nu ageng sabaraha engkena pangaosna jatuhna teh nu alit sabaraha heuji we aritung. Da kamari ge beunang mitung-ngitung aya 1.100 siki. mitra atuh kadenge gujrud aya gujrud di luar bijil Neng Lisa. Aya naon amu meni asa rame di luar teh? Itu aya nu rek ngeuli kalapa. Oh, sugan teh aya naon we meni asa rareuwas. Tadi jeung asa gogorowokan nu ngomong teh. Nya nu nyarios. Oh banarna cenah eta teh banarna Jang Komar. Banar anyar ka dieu kakarek da dibeulian ku ieu mah. Atuh mitra kaluar we Neng Lisa teh ukur ningali we. Atuh eta si Komar ningali Neng Lisa kuat ka ngucur irungna. Sanes ngucur mitra maksud teh nya cohok cai gitu nya. Ningali bebeungenya ningali pamenteuna Neng Lisa buuk semu beureum teh irung mancung imit ageng pokona mah si dohdoy we si bahenol nerkom. Atuh si Komar teh kuat olohok kawas ningali heurewas kitu jiga nu reuwas padahal asa kabongbroy kitu nya. Kumaha rek mun kalapa teh lain ngahulang wae. Pok Pak Haji Hasan. Nyonya komo atuh Pak Haji. Ieu teh tuang putra Pak Haji. Oh, budak kuring nu panggedena ieu teh nu kuliah di Bandung, Lisa. Oh kitu. Mitra cing laleo satunya da dihayukeun gitu ku Pak Haji. Hayu atuh rek ningalian kalapa mah Tegung Sililan Neng Lisa mah bus deui weh teu loba omong. Tapi si Komar sajeroning lempang ka tukang, alah cenah eta awewe. Aing bogoh euy ningali kitu kuat moal aya di lemur ieu mah, di lemur sejen ge jigana langka. 1.000 hiji we awewe model kitu mah ieu jeung 1.000 ge hijina teh aya di anak Pak Haji Hasan. Mitra sajeroning kitu teh gegerenengan hatena ditepak atuh ku si Enil. Mar, bos. Kumaha ieu atuh lain ngahulang wae. Oi poho. Sok itung we aritung itung. Diaritung dipilihan bener aya 1.105 siki malahan aya leuwih. Teu loba omong, teu loba nawar. Biasa ukur 100 perakan dibayar ku manehna mah 150 rata. Waktu harita nya mitra da dongeng ieu mah da dukat ieu da nganamina ge dongeng. Creng we dibayar kontan nyaritana isuk cenah dicokotna teh.
Paji, ya ku abdi sadayana dibayar, sareng langkung tah aya 5 siki ge dibayar ku abdi. Dilunasan enjing abdi ka dieu enjing-enjing nyanak kodolaknya. Dalebet kanu kodolak lah dientep ku barudak sakieu mah. Oh syukur atuh. Teu nanaon. Bae sok. Ari kitu mah geus puguh turuban deui we bisi kahujanan. Tah ku terpal atau ku geribik. Mitra, Sajeroning kitu teh ret deui kalawang panto si Komar teh. bogoheun ni si Komar teh. Ka Neng Lisa, oh atuh da bahenol nerkom atuh Neng Lisa. Sidik heubeul di kota gitunya. Bah, Abah, ari eta teh murangkali Abah nu pangageungna teh Neng Lisa teh di Bandung gitunya kuliahna. Nya, mudahan nu panggedena keur liburan ayeuna teh dieu ting isuk ting pageto da arek ini deui. Eus we, teu mere harepan gitunya teu loba panjang pancaraken keur mah anyar wawuh kari-kari nananyakeun teu pati di Bandungan ku Pak Haji Hasan ge. Kocapkeun geus cing laleos aruruk saha paramitan baralik geus mayar kalapa isuk dicokot. Caritakeun Neng Lisa. Dewi, aya naon eteh? Urang kateun Kang Kosim yuk. Ah, nya ya istri ulin kateun lalaki. Amang ka lalaki isin atuh. Si Abah oge meureunana da mangidinan. Moal teteh lah nu nyarita nama alasanna mah ka mana we urang ka warung gitu atuh. Mengpeung beurang keneh. Mitra, geus bener-bener kabungbulengan Neng Lisa teh ku si Kosim. Da geus pan ti Abah Sukma rasa teh elmuna peletna. Ah kumaha teh we? Dari abi mah ngiringan we mun aya nanaon abi tong disalahkeun. Moal. Eteh anu tanggung jawab. Punten Mitra. Keun teteh anu nyaritana ka Abah. Tukung si Lila nyampeurkeun weh Neng Lisa teh ka bapana. Abah, wios abdi bade jajan, bade ka warung Ceu Icah. Ajik joing deh, kok ojik beungpeung beurang keneh rek barang beuli mah. Ulah ngudag burit bisi aya nanaon. Wios kitu abi ka nya ka warung. Hajik tuh, hojik, teu da naon. Amu, wios abdi bade ka warung sareng Dewi. Hajik we, kadewe ngan di jalana ulah burit teuing balikna. Pok amu Rokayah abejaheun ngayeuk ka budakna, kanu budak duaan. Atuh teu talangke da geus niat pisan Neng Lisa da lain rek ka warung sabenerna mah harek kateun Jang Kosim. Dewi, nyaho apal teu imahna Kosim? Nya komo we atuh teteh. Tibe kiduleun si Kang Bopeng. Ulah kadinya jalana aya teu? Aya ngan rada ngetan saeutik. Heueuh, nya geus we yuk. Lain rek ka warung. Ah, api-api we atuh ka warung mah. Teh hayang panggih jeung Kang Kosim. Padahal tadi teh panggih tengah poe tapi asa dan napanon wae Kang Kosim. Sugan dicukur atuh ayeuna mah. Mitra cing laleos atuh adi jeung lanceuk arek api-api namah arek ka warung. Da lain ka warung padahal mah nu puguh mah arek kateun si Kosim. Sag
di jalana teu caritakeun nepi we katen si Kosim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya sora bidadari gawas nama peng eta sim. Cik atuh ku abi urang buka. Tetalang ke mitra si Kosim teh muka pantau ari bray teh ari pas bray kanu pantau he bray pantau dibuka ari pek teh Neng Lisa gebeg atuh si Kosim asa asa nanti mangis congcot cenah cek ieu teh nya asa mobok mangis gorowong keur mah aya wae nakongkolak panon jeung nahate kari-kari anu dibayang-bayang teh datang. Geningan Neng. Sareng saha? Ya weh, sareng Dewi. Meni kasep gitu si Akang diparas iraha Akang diparas teh. Tadi we tos ieu tos sameme salat lohor itu ya sakatenan ibak diparas we da Neng geningan miwarang diparas. Nya kitu meni kasep Kang. Wios abi ameng ka dieu. Saha sim? Kok papan Neng Lisa bah. Putrana Abah Hasan. Atuh cenah ka jero lain cenah ngobrol di luar. Awios Bapak di luar we. Bilih aya sangkianu teu ieu di luar we da ieu mah ameng. padahal mah teh mah hayang ka jero eta teh mitra. Mohon atuh Neng mending ge dilebet we da moal naon bukakeun pantona da jeung ongko aya si Abah, aya si Emak, Ma Titi aya, si Abah aya. Ameh ieu jirut atuh kari kitu mah disamat ku Kosim mah teu talangke mitra da sidik hayang paamprok pisan paamprok beungeut jeung Kosim da lamun teu era mah hayang ngagabrug jadi tibalik ayeuna mah mitra jadi Neng Lisa anu kabungbulenganana teh pas arasup ka jero gek diuk dina kursi basajan. Neng hampura we nya da kieu geuning kaayaan Bumijang Kosima. Pok Ma Titi Teu sawios. Ma, da sami we. Nya nyai Neng hampura we. meni kersa rurumpaheun ka saung butut. Pok bah Atang eulah mitra waktosna kabujeng seep keun urang tunda heula ieu carios dina carios cinta ditolak dukun bertindak bagian ka-13 keun enjing urang teraskeun deui dina bagian ka-14. Hapunten nu kasuhun kasadayana tong hilap di like, di komen, di subscribe dina channel Sunda Bandung Kidul sareng Kang Gugun. Sakitu nu kasuhun hapunten kasadayana bilih seueur pisan kalepatanana abdi dina ieu nyanakeun dongeng nyarioskeun dongeng. Hapunten. Sakitu nu kahatur sim kuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.